ganti sajam robah janji isuk rajin teraka pake sore dumasar kana hal eta atuh kewas tur pantes lamun urang ayeuna papada manusia saling hampuranya leres ulang ngarasa aing pang benerna semuhun ulang ngarasa aing luhung ku ilmu jemar ku panalar sugih ku pangarti nya leres malahan cenah ceuk bahasa umum eueuh di jimat anu pangampuh-ampuhna di jagat raya pramudita ieu iwati saling hampura antara urang jeung urang leres rek teh jadi jimat anu ampuh kumaha ieu hampuraan sabab ari jelema hampuraan nganung harti jemar manahna ari jemar mana sagirangeunana teh bersih hate dinas dina katerangan bagja pisan manusia anu geus bisa ngabersihkeun hatena sabab jelema nu geus bersih hate mah geus bisa ngungkulan penyakit hate naon penyakit hate syirik bidik jahil kaniaya iren panasten dudupak rurumpak simuat ujug ria jeung takabur komo penyakit hate anu kasebut dendam leres sabab ieu dendam bakal ngarugikeun diri pribadi oge ngarugikeun jalma anu lian kumaha maksudna lamun urang ngukut ka benci ka dendam jeung kasulit ati dina hate ieu jiwa bakal ngamarudah sedengkeun panyakit teh gegedena tina pikiran cing ingat penyakit gegedena tina pikiran cek medis mah cenah 80% tina pikiran lamun urang ngukut ka benci kasulit hati jeung dendam dina hate darah tinggi mah di tangan kolesterol mah kasakuan komo asam lambung mah nya leres nu matak sok urang tingkatkeun deui ieu budaya hampura nu geus hampir leungit urang teh ieu budaya hampura geus jadi barang anu mahal kadang-kadang urang teh gengsi rek menta hampura di mana-mana urang ngalakukeun kasalahan padahal di mana ngalakukeun kasalahan sadar harita penta hampura harita sabab naon bisi ka bawa maut da urang teh manusia dikungkung ku pati mun datang sok ngadodoho bisa beurang bisa peuting hanteu pilih-pilih mangsa sanajan urang nyemput dina peti besi sanajan urang ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat pasti malakal maut mah bakal datang sedengkeun ari manusia beda jeung sato bentena anjing buduk di jarian paehna ngan ukur bilatungan tapi urang mah manusia jabati bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan waduh anu perlu dipertanggungjawabkeun ke di yaumil akhir sabab melak hade buah hade melak goreng buah goreng leres nu matak sok pikeun ngabersihkeun ieu hate di antarana carana hampuraan ka batur ulang ngarasa aing tadi ge pang benerna ulang ngarasa aing luhur ku ilmu jemar ku panalar sugih ku pangarti ku komo ngarasa bener mah sabab bener lain ayana dina pangakuan tapi bener ayana dina hukum anu lungsur ti ajali loh mahfud ngabukti tuduh ayat-ayat syariatna mangrupakeun kitab da eta kebenaran dina kitab anu absolut sabab jelema ngaku soleh eta jelema rek salah
tapi jelema ngaku salah eta jelema rek soleh leres dicontohan dina bulan Ramadan atau geus bulan Ramadan Idul Fitri lebaran teh leres sok tingali kamari haneut keneh lebaran dina poenan lebaran jarang malahan hampir 88% moal aya kejadian pasea leres naon sabab dina poenan lebaran kabeh araraman nah sabab kabeh jelema muslim ngaku salah ngarumasakeun karena kasalahanana kalau bapak sia di urang teh parebut bener sedangkan ai bener lain aya dina pangakuan tapi gawe nurutkeun hukum anu pertela leres nu mata budaya hampura teh ulah poenan lebaran wungkul da eta mah seremonial da eta mah tradisi wungkul di urang lain goreng hade ngan anu leuwih hade mah ungah poe hampuraan teh DP hana pasor tawado kases jika nuha dina poenan lebaran mah saling hampura malahan nepi ka careurik dina bulan lebaran mah juuh cimata dina poenan Idul Fitri mah 3 poe we tidinya pabaeud-baeud deui teh digorengkeun deui we geuning silih omongkeun deui silih dedetkeun deui silih unuskeun deui komo mitoha ka minantu mah katuruk-turuk minantuna pikasebeleun kumaha ieu teh pagadagan minantu ngapoe ngan nguseup jeung nguseup jadi urang teh teu meunang nguseup tade lain ngan harti teu meunang nguseup ka ulama mah teu naon aing nguseup mah sakali-kali eta mah hobi kan ulah teh kamalinaan da urang mah urang gunung lain urang laut nya leres ulah kaleuwih jeung deui pagadagan minantu ngapoe ngan selot teh jeung selot kade sia nu beunghar tina judi eueuh judi teh ai slot judi online judi teh diharamkeun ku agama ku nagara teu meunang sok anu slot tingali pernah ngadenge mana jelema beunghar moal awut-awutan kabeh ge sabab ari slot mah geus diatur ti dituna aya nu ngatuna moal anu meunang moal di setting menang nyeting tingali anu korban slot loba awut-awutan ekonomina kadang-kadang jeung pamajikan cereng rumah tangga hancur kusabab panas hawa judi tuluy masang deui duit tegablek wani unyam inyum dar nginyumna teh kanu lain-lain pasaha ka Bang Emok Bang Emok teh lentah darat sok Bang Emok mah nginyum 1 juta katarima 800 can ngapoe di bungaan can anu leuwih era ngapoe rebo nangtung bari berjanji eta era waduh tuh maha benar Allah dengan segala firman-Nya agama menyelamatkeun leres kitu pati ieu teh moal naon bangsa buta nyereus kieu teh daud moal naon bangsa buta nyereus kieu sakali di sia ngomong teh moal naon bangsa buta nyereus kieu dengekeun cobi pangeran menteuna ka jelema teu gumantung kana rupa jeung pangkat tapi pangeran
mentena ka jelema gumantung kana kabersihan hatena jeung gawe anu soleh nyaeta ngawujud pembaktian jeung pengabdian di jalan kariduan mantenna dengekeun leuwih hade jadi jelema bodoh dengek sae mangga leuwih hade jadi jelema bodoh digamarkeun ku budak angon anu hina dina jeung tibatan urang jadi pamimpin anu sulaya tina baya calir tina janjina luncal linci luncat mulang udar tina tali gadang sabab naon teu saeutik dina zaman kiwari jalma hayang jadi pamimpin teh nganyukupkeun neangan untung tina enteng neangan kasempatan tina kasempitan mukmak pribadi na tanpa malire kana amanat penderitaan rakyat teu kawas dina mangsa kampanye pan ngadak-ngadak dareukeut ka rakyat teh dina mangsa kampanye mah daek ulin ka kampung-kampung dina mangsa kampanye mah daek belusukan janji we muruluk ke rakyat kumaha janjina aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah tapi kadang-kadang geus ngajedog jadi pamimpin teu eling ka rakyat ngamuna beumar nu seubeuh-seubeuh nu lapar-lapar waduh tuh nu matak walatrakeun jadi pamimpin teh kieu kudu mineng nguriling ka tepi suring anyar sareng kapadesaan pamimpin teh lain calik wae dina kursi tukang beca ge becuseun kitu mah longokan masyarakat teh ulah wakasukasri pamimpin dina mangsa masikeun aya rakyat urang anu kalaparan ulah wakasukasri pamimpin dina mangsa masih kena aya rakyat urang anu hese asup ka rumah sakit di mana gering kulantaran biaya rumah sakit apung-apungan da ieu mah rumah sakit teh nempona kana duit tungkul lolobana bisnis tari nu geringna tina mobil mewah mah wah rumah sakit tebut-bet haripeut satpam oge riweuh belangkar dipake kabeh palaha gering dengan saurang impusan oksigen disiapkan padahal gering teh sapira naon hapur tapi nah anu geringna sangsara nu gering sangsara kumaha anu geringna sangsara geus nini ngaranna rokaya urang kampung Bongas Nyirokaya asal mah ti asopa teh lilana mah di Cikadu titira ka panyandaan ai gedena mah di dinya di rawahannya mimineng nama di Tegawaru eta nini gering boga panyakit bengek diantarkeun ku salakina aki-aki ngaranna Ki Ardasim bos ka UGD kadang-kadang dihare-harekeun napasna geus bengek geus hampir beak napasna ditanya heula saha nu bade mayar mana KTP da digulang kaperkeun ka itu jeung ka dieu keur mangantri lila ngaranna nini teu kuat maot we et meningeunah perawat ngomong kieu nini geus maot wios akinya cing sabar da maot mah tos takdir nepi ka enteng heueuh babal di mana-mana ge maot mah takdir ngan mana rasa kepri ka manusiaanana lamun urang-urang bener-bener ngaku manusia di dieu hadirna pamimpin nya tapi keun ngungkulan mode kieu. Waduh, luar biasa. Oh, lain cek yang kurang dia tuh. Waduh, cina. Ya, leres. Tuh itu ti. Numatak di urang tingkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Saya, satu luina. Apana diging silingi teh kaulah teh aya perlu perkawis naon. Kieu ieu ti.
Kaulah teh lain mah bisa ngomong kita kaulah teh rada daek bucu baca kena kitab. Kaulah teh keur engkeut daek kaulah teh hayang jadi jamaah anu husnul khotimah. Hayang jadi jamaah anu alus katung. Aing teh geus kacap aing teh raja bengis. Aing teh ahli sihir, ahli gagaung, tukang teluh aing. Ta aing teh hayang nyeplokeun eta teh. Mangih katerangan aing teh dina kitab katerangan naon di antarana doa nu bakal diijabah ku pangeran teh di antarana doana anak anu soleh. Lajeng tah pati mane nyaho meureunnan aing boga anak aing kabeh weuh ceung boga anak kabeh barang kelang baradegong dabongan inungna ge siluman wungkul mimiti siluman buaya, siluman bagong, siluman maung, siluman orai, nepi ka siluman entog dikawin buaya. Sia lamun kawin ulah jeung siluman entog. Nah, jorok modal. Di mana we modalna teh? Ari jadi beuteung. Kudu di mana? Lanjut. Tah aing teh hayang ngabogaan anak nu soleh. Tatanya we aing teh kanu bisa nya ka guru spiritual. Lanjut. Lamun hayang ngabogaan anak nu soleh. Syaratna naon teh? Naon? Aing kudu kawin deui. Syarat. Walah, ieu mah syarat teh raos atuh nya. Kapulan ge syarat. Ngan kawina lain ka bangsa siluman tapi kawina ka bangsa manusia sabab anu bakal nurunkeun turunan anu soleh teh nyaeta bangsa manusia. Orang tos aya calona geus saha urang mana ari urang nama urang luar negeri. Allah tebu ya tuhnya jauh saha ngaranna ya istri Dewi Setia Ragen. Tidak namina ge saya nya Dewi Setia Ragen. Anak raja deui putri raja, anak raja nyaeta ti nagara Sakarnume nyata Prabu Jinawayah kakasihna eta raja. Atuna ulang lamar eta sing horeng lain aing wungkul nu bogoh ka eta awewe. Nah, hampir raja-raja di sekitar media desa nikah palai ka Dewi Setia Ragen. Uluh. Bokati gugulis jeung soleh deui. Kuningat di mana Setia Ragen teh sok. Mudah-mudahan aing kauntun tipung katamang beas laksana kapiduriat ka Dewi Setia Ragen. Aya ngabogaan anak soleh tur solehah aing teh anu bakal ngangkat harkat darajat kolotna anu rumasa aing teh bobolokot ku dosa. Da kolot anu sukses telaing nganung harti kabogaan budak leuwih beunghar ti bapa. Tapi bapa anu sukses teh anu ngabogaan anak anu leuwih soleh tibatan bapana. Mudah-mudahan aing boga anak soleh. Kebayang merenungan sore teh init ka masjid budak bari ngelek kitab Syapinah, Jurumiyah, Alfiyah jeung sajabana. Tuluy dilatihkeun ka aing diajar kudu jadi budak. Ridho moal teu geunah aing diajar hadean ku budak. Da aing teh poekeun ayeuna apa-apa teh kana jalan pimaweteun teh aing. Setia Ragen mudah-mudahan kaboyong ku akang geus.
cita-cita kabeh nu jadi kolot mah memang gitu. Antos. Hayang ngabogaan putra putri anu soleh tur soleha. Da kaula ge sarua hayang jiga kitu. Kaula ge mudah-mudahan cita-cita rek kawin deui Kabangsa manusia aing rek deangan kurang bongas. Bijana urang bongas mah gareulis. Ranting atuh. Kurang mekar laksana. Aya ngaboga anak soleh aing ge. Hai, para denawa. Kebol. Jangan kasih bapak bagus Gusti mau tapi kalian kapingahan Gusti ya. Mau situ ngomong tuh menikah macam tuh. Sepados tere Gusti. Tere naon tere gajihan. Nah dah kayak gini gaji hatu semohon Gusti ya. Alhamdulillah damang Gusti. Ayah hibar. Calukan batur-batur saya mangga Gusti mangga. Lain maneh jika rada kurang senang ya mah. Jika nula lulus. Hari senang mah senang Gusti ngan kirang senang unggul. Kirang senang kumaha. Persib 2-2. Pada atas mimpi eta. Persib kumaha? Nya Persib 2-2 Gusti. Nya. Main bola tah semuhun main bola. Da abdi mah ka Persib teh wah abdi mah piking sejati atuh. Nya abdi mah ku Persib teh kaedana 2-2 Persib teh. Jeung mana? Jeung bor listrik Gusti teh. Borneo. Sareng Borneo 2-2 Gusti, tapi tetep Persib masih di atas angin. Di puncak tetep. Ada di puncak dong, itiris. Di puncak dingin. Meskipun dua sama tapi tetap di puncak dingin Gusti. Iya, walaupun dua sama. Abdi mawa ku Persib maduka kumaha Gusti. Cunaon ku Persib mah. Nya. Cunahar cunaon abdi mah Persib we. Margi abdi mah darah biru. Margi Persib pan lambangna biru. Biru. Jadi abdi teh darah biru. Ungap poe abdi mengadaharan bulao. Darah biru. Supaya darah biru. Eta teh darah jadi biru. Ka UGD Gusti. Nya jadi darah kotor. Racun itu pasti. Abdi mah ku Persib mah wah Gusti margi abdi mah turunan. Turunan kumaha? Pun bapak resep Persib. Bapak maneh sumohun komo pun biang mah. Wah kamarna nanti dicat biru. Saprena biru. Lomarina biru. Pun biang mah wah buuk lagi biru. Pun biang mah ku resep-resep ka Persib. Temok oge dicat biru. Gitu Gusti. Hari Aki Persib. Aki mah Persib kita kapungkur. Nya. Hari ini tah nini mah Juventus. Matak nini eta mah tadi aku ku abdi. Dicoret tidak kartu keluarga ge. Nya ajen teu gua nini abdi dibakan ini urus ka Juventus mah. Nya meni pegat kanca kaki abdi mah. Duka abdi mah ku Persib mah Gusti wah. Persib mah wah upami meunang. Tapi lamun eleh Gusti abdi mah hamur TV. Dah lamun Persib eleh abdi mah TV teh dibaledog ku asbak. Dibabetkeun. Bakat ku amek abdi mah Gusti. Hari teh mah pernah pan TV abdi teh rusak. Tuluy abdi teh di tetangga lalu Persib main jeung Dewata upami teh selebat marita jeung Dewa United tuluy jeung Dewa United harita teh nonton di imah tetangga iPad teh eleh Persib teh eta mah abdi mah teu sadar nyerak batu TV nu tetangga dipoledog plus mangkaning 50 in
bodoh ketua gentian kabang cawe nggak gentian Gusti digentosan ku abdi namanya 22 in nah dicicil ku abdi mah mesin TV sain we kiri di jatuh mohon Gusti duka aku mah abdi mah ku Persib cinta mati abdi mah ku Persib Gusti gitu Gusti aduh ayo Gusti osok main bola baheula mah keur leutik osok ayeuna Matara main bola tuh nya olahraga nah ada olahraga malain main bola wae tinju lempang di olahraga lari atau tiasa cek abdi mah hiji-hiji olahraga main bola nah dina main bola mah komplit kumaha sok dangukeun Gusti dina tinju dina main bola mah aya tinju tapi dina tinju teu aya main bola dina main bola aya tinju aya tinju kumaha nengosok garelut tapi tuh dina tinju mah gelut tarnya anak bola sugan dina tinju gelut ter mawa bola seli sepak bola teu matak biji abdi mah pokona mah main bola is the best komo Persib di dadaku Persib atuh cik lamun maneh apa pemain Persib sawae cik anu kapungkur nu ayeuna Persib legend baheula mah Ajat Sudrajat wah bener Adeng Hudaya aya eta bener Sobur aya kiper teh mah baheula Jajang Nurjaman wah eta Roma Irama Mansur S Candika goblok itu mah penyanyi dangdut da osok main bola main lagi osok lagi nya tidak liga dangdut itu sanes liga Indonesia itu liga dangdut sih kau masih mohon pokoknya hidup Persib pokoknya mah dijamin Persib bakal juara dia amin nya aduh Persib cek ari anu ayeuna saha nu ayeuna mah Gusti pemainna anu ieu si Ciro bener David Da Silva tah eta geuning apa Gusti aing leuwih apa aing mah wabuh jeung mah umum atuh eleh abdi bener kaduh ngomong aing jangan kau cuma bangga-bangga ini ulan diterima mohon ulan aja lah aja teh gue diuk hai ulan bangga cager mana aji liang irung si goblok sudah kumaha gitu kalagang gitu sia teh liang irung teh gede-gede eta teh hong naon aji nepi ka ngagorowong gitu liang irung kok ngahina ka batur teh bro kok ngahina ka batur ge nya ge liung irang-irung aing kieu anu penting mah hirup we sanajan irung tiga maneh kieu ai maot pan eueuh mangpaatna goblok aya lain eta irung bisa kitu kumaha sih teh baheula keur oropan wing teh begek ku paraji dipencet irung teh cenah ai paraji meureun kotor leungeunna infeksi jaram jadi ngagedean kieu deudeuh teh aing ai sia lamun ngorong kunaon ban batur mah ku curug aing mah ku peureup anjing leungeun teh asoko sakali ngorong teh 4 os aing mah 4 mangkok mah di tangan bisi mana menjogikeun korong aya di abi teh sodi anjing mana teh kudu make uyah aya korong tenang naon ya dengekeun nya aing kieu tapi di dalam kekurangan pasti ada kelebihan
Siapa ke apa manfaatna ieu aing kieu? Manfaat naon? Aing mah ayeuna usaha dagang sate. Dagang sate urusanana? Apan sate teh kudu make kipas angin di geberan. Uing matara ku irung we. Hos. Eta teh asak. Ente asak mangan hejo. Rujit anjing didriuk situ. Tutup hejo. Yang mak nuni. Mau ngak mi kalau yang kami ngak nuni ulen. Diterima diuk. Ya mangak nunuk ini aya mane. Si anjing jelema ieu leuwih teuing irungna ieu kurang. Saya ngomong teh ngirung. Nah, dak urang mah imah heula na ngieu. Dong nu kamane matnut ne da matnut ne hanua nu makhluk paketan. Naon? Hanua urang makhluk paketan. Naon? Makhluk paketan kumaha? Lain paketan, goblok paketan. Emangna aing teh hobi paket anjing ini. Dain tengah ada naon makhluk paketan. Oh dipaket pakai JNT atuh ngokno. Lain paket anjing gini. Nah makhluk paketan nunuun. Oh paket di luhur. Oh bau. Nyemah luhur. Oh makhluk pangeran nah eta paketan. Makhluk paketan obong. Gas. Ngaran maneh saha? Ngaran maneh? Ngaran urang Nuknu. Saha? Nuknu. Luntur. Lain Nuknu. Bubur. Lutung anjing. Eta gede amak si goblok dia. Itu sensitif ya nama. Nuknu. Oh untung angin. Urung, lain kau titing ya mah. Siapa teh Nuknu. Peri taetna jauh aja sedih. Baik. Anjing mau balik. Lu kerja mau balik. Datang si mau balik, anjing mau Mau balik kumaha? Anjing mau balik. Anjing. Alah, anjing asa murat jadi deui. Tadi nama hayang santai masih aya sieu mah aing deui deui. Naon budak. Ieu teh budak jelema teh budak. Ti dulu kalah ge. Tiba heula ge. Nyaho si anjing. Oh, api-api ngalamun. Padahal dunia teh sepi deh. Celina tengah guru. Budak ketika aing nanyakeun saha nu maot anjing. Bapak maneh maot. Tutut hakan bisa tutut jeung galengna. Gereja tempoyo. Nyangakeun sima pangabaltos Gusti ditarima. Lantot cek aing oge. Cek aing oge kulan. Alah, daun kadengeng aja. Dong dijawab Gusti kacape-cape mending meser obeng we. Kurnaon obeng rojok celina. Nyangakeun cuma pangabaktos Gusti, ai ditarima asa teh.
Naon iya. Oh, naon. Sakit itu aja kirung teh gede aja. Kita merong kayak gernya merong minta tolong gernya merong minta tolong gernya Hare-hare. mungkin tengah gernya tepok. Yo, jangan malu-malu. Aku menunggumu. Iya. Elgio. Lihat mama. Ciluk. Wah. Ngarana teh Elgio. Bapana LPG aji. Aduh, aing nyahonya sok lalajo tatu YouTube ngalieu ka aing mah apa tuh? Pe. Songot siap. Songot siap bangke? Sami-sami atuh. Minal aidin wa faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Lain maaf lahir batin. Songot siap bangke? Amin insyaallah. Segala rupa oge terus dilubarkeun maka kesalahan insyaallah ibadah urang bakal diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Harampang. Lain urusan hampang eta na pasia bau bangke is di Bandung. Pasti ada abdi mah di Bandung, lemur di Bandung. Nyaho saya di Bandung is tenang we, segala rupa oge aing pasali hampura mah bagja sakalian silaturahim di dieu bagja teu sangka bisa panggih di dieu. Nuhun. Masya we aji amin alhamdulillah. Nya. Naon Sumohon. Apa entes lebaran urang teh nyeumi naon oh saya mangga bulan. Oh, pada masyarakat parcel di kabdi. Oh, saya mangga tuh dunungan urang terek mere parcel deui. Bulan. Sumohon. Nya THR teu susulan. Naon Sumohon insyaallah bulan. Kitu hiji-hiji nyaros lieur abdi, ngomong aja. Balik aja.